Kapihatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu kasalapan. Alhamdulillah dina danget ieu mangsa para kanca di studio aya dina sehat walafiat. Pamirsa sadayana pamugi dararamang sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sateacana urang neraskeun pedaran carita Sundana tong hilap ka pamirsa anu parantos gabung di subscribe gitunya mohon atanapi diantos komentar-komentarna sareng live-na gitunya. Tong yang kolong tingkana waktos mangga urang kupingkeun pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu kasalapan. Mangga urang ngamimitian. Alah kumaha nyai anu ngaranna nguseup mapan geus jadi kahobi geus jadi karesep geus teu bisa lah geus teu bisa dihilian ku nanaon teu bisa dipangpalerkeun inti nama Kang nya batur ge loba anu sok nguseup sok loba tapi ngan ukur sakali-kalieun ulah ukur mondoton jeung mondoton bae nya akang ge hafal perbadinya nama nyaho akang ge ngeun wayahna lamun akang keur boga karesep mah ulah sok dihalang-halang Kang nyai ge moal ngahalang-halang lamun akang teu kitu kalakuan ieu mah akang mah usaha teu daek geus ngabohongan bae kanu jadi kolot. Coba eta duit lamun dipake jajan mah ku anak pamajikan seubeuh meureun kana beuteung. Geus ulah sok loba omong ka mana-mana nyai. Akang narima salah lah. Narima salah akang, jam memang akang kumaha nya. Resep, hobi, kana nguseup. Nya ngeun akang mah mopohokeun ka sagala-galana. Useup beh useup, jejer ben anu ditatap diusap. Ari pamajikan mah kadang kalah teu dipalire. Badeng-badeng ke nyai ieu ku teleb-telebna pamikiran langkonyang ke doang jejer. Atuh ulah sampai kitu nyai lebar nyai sakitu montokna sakitu denokna piraku rek langkonyang doang jejer sok teu nyari ai geus ngomong nyai mah ulah sok banyol jeung akang mah Kang, nyai mah lain banyol jeung sanyana. Geus ulah sok loba omong bae. Lain naon ieu? Lain dibagiakeun di salaki karak datang ieu mah dipapageun ku omongeun. Nyieun-nyieun bae lah. Pihaliwun pipaseaeun. Akang anu nyieun-nyieun. Geus gandeng akang dek ka dieu heula ieu. Nek ka mana deui eta? Teuing lah ka mana ge. Kumaha akang wae nya datang ka ieu mah disampakeun ku omongan nu teu parurugu bae kudu kumaha nya boga salaki ka hobina nguseup jeung nguseup bae anak pamajikan mah teu diropea boga milik seutak seutik meuli eupan boga duit
saperak 2 perak pakai ngusep. Bara ringung. Pogo dipikir-pikir mah Nyai, akang oge aya dina hate mah geus hayang ieu ngarobah kalakuan ieu. Dipikir-pikir mah asa teu boga rasa tanggung jawab anu jadi anak pamajikan. Ngeun kumahanya resep hobi ieu kana nguseup cahan bisa nyingkahanana ieu. Meureunannya teh jabah lintang ti boga pagawean anu matuh sigana meureunnan rada poho kana nguseup. Ngeun kira-kira gawe-gawe naon ya, usaha-usaha naon. Lamun dipikir kalebah dinya namanya akang salah kek kamana heula ieu nya. Ngabang berangkeun pamikiran lamun aya di imah bae ya pasti kantun ka haliwu, kantun ka pasea, isin ka tetangga. Ya maklum awewe mah lamun urang cicing bae di imah doang kaleng rombeng ngebreng-breng bae atanapi dong radio butut itu kamana heula nya. Rek ulin heula ka imahna si Konceleng sugan aya di imah manehna. Keur bang berangkeun pamikeun we heulaanan lah. Rek anu si Konceleng heula itu si Konceleng kebeneran keur ngadaweung ditepas. Beciga keur huleung jentul kitu keur mikiran naon Koncelengnya. Keun dewek ngagareuwah ya ti buri. Saha euy? Euleuh. Gorenganan mah euy. Komandan mancing. Maneh bisa wae karena dewek ngaranan komandan mancing. Kang Samran darat-darat disasari ieu bet modongol ka imah dewek euy. Ada perlu apakah gerangan? Apa rek mere piduiteun? Apa mere kabar anu pibungaheun? Apa kumaha ieu? Cik diuk di dieu cik. Biasa wae aya Celeng. Aya ngabang berangkeun pamikiran ya. Di imah mah parusing. Pamajikan geus maido jeung maido bae. Horeng kieu nya jadi lalaki anu pangangguran. Atuh eta mah jangan menyalahkan siapa-siapa, hei. Nya kunaon dirimu tidak mau ngoteap. Memang kudu kitu lah boga anak pamajikan mah. Rasa tanggung jawabna kudu aya. Rasa kasih sayangna oge kudu aya. Celeng. Sabenerna mah dewek ge hayang ngabungahkeun anak pamajikan doang batur. Ngeun can panggih euy. Can timu lampah yeuh. Sedengkeun pan sapopoena nyawa sorangan. Dewek maresepna kana nguseup jeung nguseup bae. Boga duit pan sautak saeutik pake meuli eupan. Pake daftar jeung rea-reana deui ya. Kepentingan kana nguseup pernguseupan. Atuh wajar we lah. Sakadang pamajikan ngagedengan ge, sakadang pamajikan bisa haliwu ge, eta mah rek nyalahkeun saha.
pirah ku rek nyalahkeun karung pan teu bisa. Manta Kang saeutik-eutik nungtut lah jauhan lah karena hal-hal anu bakal ngarugikeun kana keluarga mah. Cek Akang teu ngarasa rugi, bagi diri Akang, Kang. Bagi dirimu, Kang Samran. Tapi bagi anak pemajikan mah jelas rugi jasa, hei. Rugi pelebah manana. Cik pikirku ilaing celeng, ai Akang. Pikir dengan cara otak yang dengan otak yang jernih, pikiran yang sehat. Cek saha teu ngarugikeun ka anak pemajikan. Akang mah kumaha ye dirimu Kang Bran? Boga duit 20.000 pikeun pijajaneun barudak atanapi jeung meuli beas, gadah pake meuli eupan. Saha nu rugi? Pan pamajikan meureun. Tos karugian jatah. Datang ka dieu digendengan deui lah ku si Koncleng. Di imah ku pamajikan. Eueuh hade na ieu awak. Saya mah Kang Samran bukan ngagendengan, bukan. Ngabejaan atanapi mere pepeling lah. Ari keur dewek mah nya wajar-wajar saja. Tanggung jawab teu can boga. Anak teu boga pamajikan sarua keneh ngan ukur indung samata. Indung sahiji-hijieun. Cik coba dirimu Kang Samran pikir pamajikan anak 3 gede eta tanggung jawabna. Geus ulah sok ngadakwahan kieu yeuh. Lain cinkeun kopi naon ieu dewek ieu. Kuduna mah saya mah nu mawa ka dieu yeuh. Mau opieun. Geus heulanan celeng masalah dewek mah memang ku dewek ditarimakeun. Lain kamari basa maneh jeung si Kohar kumaha tah lalakonna? Lalakon nu mana ieu? Dewek mah belum ngerti euy. Apa yang engkau tanyakan pada saya yeuh naon? Ipan kamari bahasa ribut di pangusepan. Cek si Acim cenah maneh geus ngusepan balong Aki Darman jeung si Kohar. Nah kumaha lalakonna eta? Masalah eta nya. Lamun ngingetkeun deui kalebah dinyana mah dewek teh asa nyeri hati ku si Acim. Nah kudu kumaha nya? Keun welanan urusan eta mah. Ngeun kumaha cik lalakonna yeuh? Dewek hayang ngadenge, hayang apal. Kieu lalakonna mah. Basa dewek minggu-minggu nu geus kaliwat hayang nguseup. Si Kohar kan boga duit, daftar nguseup kadinya ka tempat nu kamari. Ngeun geus teu aya lowongan. Akhirna ku dewek eta si Kohar diajak nguseup ka balongna Ki Darman. Ngeun ceuk dewek urang mending bawa we ka Ki Darman. Jeung nyombo ka hayang kabogohna nyaeta si Noneng teh heuder we dibawa. Nah, singkat cerita makan bersama begitu indah dan nikmatnya. Nah, beberapa hari kemudian kanyahoan euy. Lamun eta si laukna teh di balong Aki Darman. Dewek teh meuni aya kumaha kitu asa malu euy. Mangkarunyakeun ka si Kohar.
Nah tapi kumaha masalah nain atas beres alhamdulillah beres ya. Aki Darman tadi nanti minta ganti rugi gedenya 100.000 nya cek dewek sanggup 50 nu 50 na sok ku Aki Darman. Nah maneh mah paneta laukna ge ti Aki Darman ti balongna. Nah betang 50 sewang pan manehna ge ikut mencicipi, ikut merasakan dan menikmati. Beteng saya seubeuh, beteng manehna ge seubeuh, nya kudu bebarengan meureun kudu adil. Gitu. Dah singkat cerita kurantaran meureunan heueuh nya dasar kudu beres jeung milik rezeki anak soleh itu. Aya nu nulungan ka dewek, lebah mana anak solehna hari ilaing celeng. Anak soleh geus nyaho menang ngabanjut di balong Aki Darman ngaku-ngaku anak soleh. Ari bapa maneh saha? Udah itu dah akhirnya eta nu 50.000 nek dibantuan ku Pak RT jeung ku Palebe. Nah dudeg nya musyawarah akhirna Aki Darman meloy keun we lah akhirna nu 50.000 di kantongan deui ku dewek masalah beres kitu. Nya alhamdulillah geus beres mah ngeun ulah sakali-kali deui celeng eta kalakuan seperti kitu pamali jeung engke bakal mamalana kahareupnakeun anu di pikiran teh geus ulah sakali-kali deui malik mendakwahinya kana dewek adah ada dewek mah da manggeus lah nunggeus manggeus moal ngalaman deui lamun kapepet mah ulah sok kitu maneh ya nunggeus manggeus anggap bae eta mah urang pangalaman hirup. Lah ngeun ilaing ge perlu memikirkan Kang Samran kumaha eta pamajikan sangkan ulang ngaweg-weg doang radio butut kitu tong malik-malikeun ka dewek ge sarua mere pepeling ka nyaneh celeng. Lah jadi urang satu-satunya pelebadinya nama lah keun lah ngeun ieu dewek mah sabenerna mah aya tutungguaneun ieu. Ke nungguan naon tah? Ieu duiteun sugan. Lain. Basa keur isuk ya dewek ditah nuar jauh ku Kang Samad. Tapi nepi ka poe euy teh nyusul. Nah kumaha kitu? Lain dianterkeun ka imahna. Pan manehna ngomong kieu. Celeng pangtuarkeun cau Kang Samad dia ongkosna 20.000. Tuarkeun di kebon cau tuh 2 turuy. Ke buahna bawa ka imah. Nya kuyungkuk we dibawa ka imah dewe. Ari maksudna mah celeng titah dibawana ka imahna teh ka imah manehna. Pan teu ngomong. Mun tah membawa ka imah Kang Samad meureun ku dewek dibawa ka ditu. Mah titah dibawa ka imah. Geus we dibawa ka imah dewek. Keun we lah aib manehna pugu butuh mah kagak nyusul masalah cau mah. Titah bararaya we lah awakna di dieu. Ai maneh maksudna awak naon? Awak cau buahna. Panamun geus baya mah urang tinggal melester lah jeung tarigu tinggal moles. Pan kasebutna gogoroh meureun nya. Kira-kira gitu. Berarti orang tungguan bae lah datangna Kang Samad ngan ari dewek sebenarnya mah keur bararingung ye celeng. Aya rada bingung-bingung teh lah gitu. Ari bingung-bingung kunaon?
Bran Akang Samran rek balik ka imah ye sieun digenengan deui ku pamajikan boganya kasieun mah we digenengan ku pamajikan lain malah masalah sieun digenengan ya dewek mah sieun dewek anu emosi lah geus ieu mah rek dihindarkeun we heulaanan reka mana tujuanna ye teu lah reka mana heulaanan meureun lah paling manggihan si Arsim lah nyai gitu mah sampai jumpa lagi nanti sabab dewek rek anu si Kohar heula ya nya atunya bet bararingung teuing ya geus kieu kudu usaha-usaha naeun ieu nya alah pageto cenah nek aya perlombaan mancing deui ieu ieu dewek kudu nyiar duit kudu usaha duit ieu mangkaning ieu pageto mah ieu poenan ieu poe Rebo Kamis Jumat Sabtu perlombaan deui cenah diana backup waduh kudu kemana ya usaha duit ya kek bingung ya pamajikan geus maidoan bae geus teu ngarespon kana ka hobi sedengkeun dewek ya hayang duit deui ya jeung daftar ke poe Sabtu sugan bebeunangan nek anu si Arsim teh heulaanan rek anu si Kohar ieu emak ieu can datang wae keur dagang ieu keun wae heulaanan Kang Samran ku aya-aya wae nya dewek meureun lamun boga pamajikan kitu jeung kitu we datang ka imah meureun digelandutan ku pamajikan geus dibaeudan teh lah abayangkeun tapi meureunan lamun motekar jeung bisa usaha mah moal meureunan pamajikan ge moga-moga mah ari dewek mah ketika dewek punya seorang pendamping kehidupan dewek geus ngaronjat embung dewek ge yang sarakeun anak batur mah yang sarakeun anak pamajikan mah embung dewek ge ajenting kayaan dewek seperti kieu ari pikiran mah ya rasa tanggung jawab rasanya ka keluarga mah lamun geus boga teh moal doang deung-deungeun ngagugulung kana nu teu pararuguh mah ieu si konclengnya can aya ka dieu disamper wae lah ku uing lah itu geuningan tuh karek ngalengkah celeng suga teh ilaing geus ka mana wae tadi nama mereka imah ilaing ai geus ka budak modongol ya ti tadi nungguan ilaing bek kesel akhirnya ya dewek ngalihan maneh nu ka dieu lamun teu kasila ngobrol heula jeung Kang Samran mah geus tadi dewek ka dieu lah. Nah aya Kang Samran kitu kadinya ka imah ilaing? Aya. Lah biasa wae nyacakeun masalah kahirupan.
tapi teuing lah ya eta mah urusan manehna ya manehna urusan urang heueuh ari pribadinya nama komo anu bersangkutan jeung keluarga nama orang mah ulah ikut campur ukur jadi pendengar wae lah gitu. Ari sabenerna mah dewek mah kieu celeng pamikiran mah yeun can jeg-jeg yeuh masih kene inget bae kana masalah awi deuh karunya euy kanu jadi kolot kudu kumaha cara ngagantina ye urang ye masalah awi dewek mah geus hayang geura ngaganti lain naon aduh sarua lah dewek lain kudu mikiran jabongan urang da manus jurahid urang anu geus ngabohongan ka nu jadi kolot ka kolot maneh lah sugan we panggil jalan keluarna lah keun lah sugan we sapoe dua ieu mah urang keur memang keur can aya rezeki ai ka ditu nama urang sugan we kitu lain ari bapa maneh ye jeung mama maneh keur ka mana rehe-rehe kieu tidak ada suara dan tidak kedengaran tidak terlihat gitu ke mana gitu biasa keur ka kebon ngaroris papelakan meureunnan gitu syukur we lah ade bapak maneh mah aya kadaek jeung lengkep keneh keluarga maneh mah alhamdulillah ngan urang na wae ye anu jadi anak can bisa nyogemakeun kanu jadi kolot bahkan nyieun rurungsing bae kanu jadi kolot cenah tuhar teh urang bisa lah ngabakti kanu jadi kolot kajian kukumaha ge lain celeng pan bapa maneh mah keur waktu hirupna kasebut kasebut kumaha maksud maneh bapa maneh mah kan boga pangabisa sok tukang ngubaran kabatur sok tutulung kanu butuh tatalang kanu susah ya ngajait kanu keur katunggaraan seutik gedena meureun pangabisa bapa maneh turun ka ilaing ka dirimu basa bareto makan masa hirup damuna teh ngalut ka imah euy ngantri ngan nya hiji ge can aya anu ka waris sih masalah nu eta mah ada teh mah masalah pokna gitu silat-silatna alhamdulillah geus kacangking ya ku dewek ngan lamun masalah kabatinan mah tacan teu kawariskeun ngan sugan we lah aya ilapat sugan iraha gitu kana emak dewek nanyakeun tacan teu lah nganu abai sugan be pangabisa bapa maneh turun amin moga-moga wae Pamirsa kaum dangu sadaya rupina urang cekapeun ladogi ka dieu pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu kasalapang kitu nya. Atur nuhun dina sagala perhatosanana ka pamirsa sareng nyuhunkeun dihapunten pilih dina cariosan-cariosan anu kirang pernah oge dina tata cara penyampaianana sakali deui nyuhunkeun dihapunten. Mang Egi Pajri sapara kanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga.